Ngawitan fatur nyebat asmani Bismillah ngawitan fatur nyebat asma Alhamdulillah kesana anu bersikat asih nunga rasa kabeh alam keputusa panjang puji pamukas kanariung nagacana pangaksani kuda jembar pengampuran sakitu kecapi hatur mukia ayah berkat kano panganten sakali amin ya rabbal alamin Gusti ya baju Abi basok kira kita dia kan ya. Hiji, dua, tiga, hur. Amarah duruk harupat tah ayeuna tos janten kewajiban teh nina tos teka ieu seuneu lambangna amarah teteh sing tiasa niiskeun pikirna sing tiasa niiskeun keadaan suasana pami auih didamel sambut dengan senyuman ya aduh tah itu marah mah sok colokeun cos tong gancang teuing ya tahan heula nya tahan teteh baya kasih ane nyebab bebek sayang cintaku atau apa naon teh sok awe sok atuh sawehnya mohon aja sayang ini halim puki sekali dia sayang cobi tingali tos basih teh aja saresna naon maksudna harupa tos basih teh aja ke heula atuh malah dicabut kalem keme menang 2 jamaah sok tos basih teh aja wayahna ayeuna tos janten kewajiban cik cabut eta geus basih acan basih alalan biasa di pengantin anyar mah nya sok sakedeung langsung we basih tos pami tos basih iya potongkeun eta harupat kuduaan potongkeun iya alukan ke pengker yang lalu biarlah berlalu sok nah gitu ayeuna mah ti detik ayeuna hidup sing ya diangkat ke luhur hiji dua ke handap alah siksa imbang kade hiji ke luhur dua ke handap 2,5 di tengah-tengah bari tiga geus salti ke atas gitu gitu hitung-hitung pemanasan ya namanya ayeuna sia kumaha we ngagawean panganten siap hiji antong wara goyang wae ke heula hiji ka luhur 2 ka handap 2,5 karek digoyangkeun nya hiji 2,5 digoyang cak hayang gulung gusur siap hiji 2 tilu popeskeun ticak krat derajat jantan wanita tapi tos jantan kewajiban
istri bojo babakti kanu janten caroge nak bangga ka teteh pami aya nu kental-kental gitu bodas koneng ka mun koneng teh anu geus diputingkeun dililakeun lap tetehnya tahan heula tong lagi neng cepengan itu jempol si A jempolna cepengan ade ulah diciwit nya sok linu cenah aya diciwit teh tingalikeun buluan teh iya buluna ngan sok kitu berarti henteu jabrik maka atas cepengan deui tah lebetkeun deui eta langsung hiji ka luhur beupeuskeun ieu teh nya dua ka handap tah 2,5 berarti lempeng bada digeolkeun tah ieu mah kuduaan tah gitu kudu kompaknya di masalah geol mah heula bieu mah contoh bieu mah heula siap hiji dua ka handap 2,5 gitu sok terus candi doa ya tak gitu pokoknya mah lamun rekikieuan kudu bahagia ya kudu bahagia siap hiji ka luhur dua ka handap dijalkeun 6 ka 3 ya siap hiji dua 3 pemasan tangan betul teh acungkeun panggilkeun ka juru kamera ieu ti MN Ceret TV ieu mohon acungkeun iya tahan mama bapak alhamdulillah tah ieu hulu kendi teh lain hulu si Aa kade hulu kendi ieu mah gitunya bangga alungkeun anak alhamdulillah barang geus rengsek ke atas, goyang-goyang, 1, 2, 3 lempar.